duit. Iya 5.000 mah moal. Mama, atuh dengan kamananya juga kayak milik urang. Heeh. Kemana tuh neanganna coba? Kemana atuh, Cek? Heuing eta kayak. Itu asa duit tuh. Mana? Itu tuh udah aya duit. Heeh, Cek, duit itu mah. Ieu mah rezeki anak soleh euy. Tapi kek aya bogaan moal. Moal juga nate sasaha ieu mah. Tapi hese, Cek, neang nyokotna tinggal itu. Hese. Lain mah kieu urangnya power ayeuna mah. Power sugan we. Udah awi pendeknya. Panjang cuy, coba. Coba neangan heula tuh, coba aya tuh. Kayak tungguan di dia bisa nyok. Tungguan di dia buat nyala awinya. Kayak. Weh, manggi. Cek, ya aya ye. Coba dia urang koer saran. Ya, beunang mau aya. Ayo tuh bisa tuh. Se. Kana duit na atuh. Hese, Cek. Hese, Cek. Duit na. Hese. Sekali kasang ka dia. Iya, sekali awang. Coba. Oh, bener cek euy hese euy. Hese puguhan tingali. Oh, gedean ieu hese ieu. Kumaha atuh? Sekali sama sih. Udah tuh kumaha hese kau ya. Duh, jadi we murah. Kumaha tuh? Tungguan di dinya orang cokot heula. Tungguan ya, orang cokot heula. Heeh. Kade aya jelema. Ieu mah. Sekali deui penasaran. Kenapa cek we? Hese, Cek. Oh. Hese tuh. Kumaha atuh? Jadi murah deui. Ah, pura geuning bagana cekot ah. Aing kumaha tuh? Cokot tuh cokot, jangan jero cokot. Aya jelema moal. Mual. Lucu. Hese nya. Hese yang duit teh geuningan. Hese yang duit teh euy. Menang milik nah. Hese nya. Hese cek aduh. Kumaha tuh, Cek? Make naon atuh coba akalan hayang nyaho. Geus eta mah koeran hese. Urang boga akal ieu. Kumaha coba akalna? Urang teh tadi teh geus kakaput. Muna benang euy. Ya wuh. Ah, aya geuningan. Atuh dikumahakeun? Daguan di dinya urang talian duitna. Heeh. Aya da kerjaan. Kade Cek nya. Buru, Cek. Si aya jelema. Ini talian geus, sok bedol di dinya. Sok kena duitna gede. Bedol we. Geus mana keluarga. Sok. Bedol. Bedol. Cek, benang ayeuna mah. Jadi bakso teh buru cokot. Urang cokot dah. Sip. Benang jadi ngabaso teh ayeuna mah nya. Urang ngabaso ayeuna mah. Ogatkeun. Nah, benang. Lumayan ya ngabaso. Ngabaso ayeuna mah.